Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugri para wargi kumandir ramang. Mudah-mudahan sehat walafiat yang dina lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Intalaina simkuring bari neraskeun hancan kamari katunda jajar cerita Sunda cai panosakti dina bagian anu ka-20 genep. Satatnya di kawitan simkuring ngomajak kanu tatian subscribe mangga diklik tombol subscribe na teras like teras komen teras aktif ke notifikasina. Kanu parantos subscribe kanu parantos like sareng komen sareng aktif ke notifikasina hatur nuhun pisan pamudah-mudahan berkah kangge urang sadayana. Mangka urang lajengkeun bae jajar cerita Sunda cai panosakti dina bagian anu ka-20 genepna. Si Atang, si Idin, si Judin, si Memet, jeung si Kacung harita mebeut kana taneuh kedebut lantaran naon lantaran loba jalma panggeus lemur citapen harita nenggelan kamaranehanana banget ya momom dada nyerari tapi sok sanajan kitu lain oge jawara tuh dina kayaan gitu si Atang si Idin katut wadia baladna ngagunakeun jurus sapinuhna ngagunakeun tenaga lapis sapinuhna jurus oge anu panggayana anu pangsaktina jurusna oge lantaran lamun teu kitu mah pasti we dirina anu bakal rubuh saterusna mah bisa bae paragat nyawana ragatak yuk kabehanana nyatana si Atang si Idin si Judin si Memet jeung si Kacung harita ngangkat dua leungeunna ka luhur balokerna memang luar biasa hebat. Sakabeh jalma anu keur nenggelan kamaranehanana langsung ngacarengkang mundur ka tokang saterusna mah aya nu ngagedebut mebeut kana taneuh hiuk cebrot jelmet cedak jengkang gedebut loba jalma harita anu sing kedebut pogoe si Agus jeung Neng malah kacedak kagetna teteh geuninganan si Atang si Idin si Judin jeung baladna teh masih keneh bisa ojah masih keneh bisa ngajengkangkeun sakabeh rahayat anu nenggelan ka maranehanana. Setan teh jalma-jalma kabehanana anu geus nenggelan ka dewek awas ya aing geus moal aya bahasa tega kabeh ku aing bakal dipondaran sia ceuk si Atang cumaritana kitu lantaran manehanana geus ambak nyandek tenaga midek. Si Idin, si Judin, si Memet jeung si Kacung oge sarua. Manehanana geus kesel amarana ngutap geus teu bisa ditahan deui. Ya ayeuna mah iku pakapi kabehanana sakalian pondaran kabehanana lagi wah. Ya, jeung si Atang harita luncat narajangka warga anu keur narangtung. Aya oge warga anu keur ngajungkel. Da teu asa-asa atuh si Atang mah jalma anu geus ngagoler oge langsung ditalapung cedak. Kana yang gedebut jalma anu keur nangtung harita korepat teu asa-asa hiuk jobet dijejek dadana cengkang gedebut nempok kitu si Agus jeung Neng malah ogohe karunyangan pisan curilat Neng malah jeung si Agus harita ngahalangan kana tindakan si Atang korepat celik-celik harita geus aya di hareupeun si Atang Neng malah langsung ngagunakeun jurusna harita hiuk wush leungeun katuh harita ngadius kana carehamna si Atang hiuk keruplas si Atang harita ditakis suku Neng malah belah kencah harita nyorobok kana cangkengna si Atang hiuk wush kap si Atang harita newak suku na Neng malah tapi Neng malah henteu cicingeun harita suku belah katuhun oge harita langsung ngajejek kana dadana si Atang hiuk wush jedak kaleong gedebut badan Neng malah oge sarua harita mebeut lantaran suku kencana masih kene dicekelan ku si Atang korejat duarna harita ngorejat saterusna nangtung deui sedangkan si Idin si Udin si Memet jeung si Kacung harita ngajurulat ka tempat anu sejen teu asa-asa jalma-jalma anu masih kene aya di dinya nyatana jalma anu keur narangtung harita di tenggelan kabehanana hiuk cebrot jelmet cedak hiuk cekok cebrot jelmet jalma-jalma harita mendikeun kasing carangkang saterusna mah marebeut kana taneuh marejeng ngarasa kanyeri anu luar biasa hargungan malahan mah aya anu geus teu kuat teu nahan kanyeri oleh pakwe harita pingsan ibu-ibu atau emak-emak ningali kitu mah sing jerewet menikeun ka rame pisan minta tulung ka jalma anu sejenna
Mang Irja jeung Mang Samin nepok itu mah ge kawalahan oge. Didina memang teu bisa kana ilmu silat. Didina rada seber nempo. Si Atang si Idin si Judin jeung si Memen Katut si Kacung teh jika nama ngamuk didinya. Keseleun karahaya atau pangesilan bercitapin anu geus neungelan ka dirina. Si Agus harita henteu cicingeun curelat harita ngalangan karena tindakan si Idin si Judin jeung anu sejenna. Hiuk langsung nerajang. Tenggelan si Agus ngagunakeun jurus manehanana jeung jurus naon anu penting maureun ngeblesat we harita. Jurus anu biasa geus digunakeun ku si Agus. Hiuk hiuk gila blos si Idin harita ngagiwar. Hiuk suku katu si Idin harita dek ngedor kana ping-pingna si Agus, tapi si Agus oge harita ngarti malicet buru-buru keplos. Hiuk si Agus harita kena pisan kana cari hamna si Idin. Yuk cekok jalik deg si Idin harita tengah jalik deg. Untung harita kuat kena nahan henteu rubuh kana taneuh. Si Agus loncat harita berjeng nyejek kana beteung na si Idin. Hiuk tapi kap si Idin newak sukuna si Agus. Si Agus rada kaget teteh geninganan si Idin teh ilmuna hebat oge. Tapi si Agus henteu cicing kitu bae manehanana mikir sangkan bisa ngerubuhkeun lawanna. Dina kayaan sukuna diceklan ku si Idin harita. Suku kencana harita ngajaul ka luhur. Cileng. Badan si Agus harita menengkeun ngajelepung ka luhur. Hit tekep harita dua sukuna si Agus nangtung dina tak-takna si Idin. Dina waktu harita mah si Agus ngarentetkeun badanna ngagunakeun jurusna. Sangkan naon sangkan badan si Idin teu ngarempay ka handap. Ragatak badan si Agus harita karasana berat ku si Idin. Walau karena harita dua suku si Idin harita ngebul blesek harita kana taneuh. Blesek kana taneuh. Dina kayaan ngablesek kana taneuh kitu si Agus harita ngajumpalikeun badanna ka hareupeun si Idin. Bari jeung najong kana gadona si Idin. Cai calik hiuk cekok. Ya. Si Idin harita ngaguak lantaran nyeri. Untung we huntuna mah henteu coplok. Dina kayaan ngaguak itu opat tenggelan si Agus harita nyayang dina dada si Idin. Hiuk jebrojol we cedak-cedak. Jengkang gedebut harita si Idin meubet kana taneuh. Sedangkan si Judin si Memet jeung si Kacung mah harita henteu neulih kana naon, henteu neulih kana naon anu penting mah neungelan jalma we nepikeun ka rubuhna. Jalma-jalma anu hadir di dinya harita cing carongkeng malahan mah aya jalma anu balacir sagala lompatan sieun ku si Judin si Memet jeung si Kacung. Gabor oi gabor umpat. Gabor oi gabor, aya jalma ngamuk ieu gabor. Purung bang. Kabihanana harita cing balacir ninggalkeun eta patempatan. Sedangkan yang malah harita masih keneh we tarung jeung si Atang. Geus sabar jurus anu digunakeun ku si Atang, tapi tetela geuninganan cat bisa ngarubuhkeun Neng Mala. Dina waktu harita mah si Atang memang licik oge. Si Atang harita ngandalkeun hiji keahlian manehanana nyatana make bubuk tipung teh. Si Atang memang untia mah kamana-mana sok mawa bubuk tipung eta mangrupakeun tipung racun. Untia mah keuna kana panon hiji jalma geus pasti we eta panon teh hese dibentakeun. Henteu ari bocos mah tapi hese pikeun dibentakeunna rapat lantaran tipungna geus asup kana jero panon. Dina waktu harita oge si Atang geus nyiapkeun bubuk tipung geus dikeupel ku leungeun katuhna. Cilung si Atang harita loncat. Hiuk leungeun katuhna harita ngablesur kana beungeutna Neng Mala. Tapi Neng Mala harita nyingkahan kana panrajang si Atang. Cilung plos. Serangan si Atang harita teu keuna kana sasaran. Hiuk. Si Atang teu eureun-eureun harita langsung nerajang. Dikupak-kapik leungeun katuh jeung leungeun kencah harita diblesurkeun kana anggota badan Neng Mala. Suku kencah suku katuh geus sarua harita sing ngariuk kana badan Neng Mala. Neng Mala dina waktu harita papalicatan bari jeung ngapendung kana sakabeh panrajang si Atang. Palicet plos, hiuk gedugdas. Dina waktu harita si Atang buka kesempatan anu hade. Hiuk leungeun katuhna harita ngablesur kana beungeutna Neng Mala. Hiuk seutik deui. Peureub leungeun katuh si Atang harita kena beungeutna Neng Mala. Tapi Neng Mala dina waktu harita dek newak pigeulang leungeun si Atang. Kuk kabeneran pisan pikeun si Atang mah. Dina waktu dek ditewak ka leungeun si Atang teh. Si Atang harita ngawurkeun bubuk tipung kana beungeutna Neng Mala. Hiuk
Bubuk tipung teh harita menikeun kaman caura kena pisan kana beungeutna Neng Mala. Beungeutna Neng Mala harita jadi bodas lantaran tipung teh kena pisan kana beungeutna. Puguh we kena pisan kana dua panona. Dua panona Neng Mala harita kaasupan ku bubuk tipung. Si Atang dina waktu harita teu pican kasempatan nu hade. Hiuk hiuk. Urip leungeun katua jeung kencah harita ngagedor kana dada Neng Mala. Hiuk jebrot jelmet cedak. Cingkang kedebut. Neng Mala harita meubet kana taneuh. Neng Mala harita udang korejat udang deui. Luak liek tapi dua panona rapat teu bisa nempo. Puguh we pikeun si Atang mah babarian pisan. Kolepat siet tak si Atang harita notok kana jalan darahna Neng Mala. Kena urat penting anu aya dina beuheungna Neng Mala. Neng Mala dina waktu harita jadi arca teu bisa gerak naon-naon. Cicing we harita. Ningali gitu si Agus harita jadi salempangeun. Curelat si Agus harita ngadeuketan ka si Atang. Teu asa-asa hiuk. Beureup katuhna harita ngablesur kana dadana si Atang, tapi si Atang harita geus apaleun cileung loncat ngajauhan. Si Atang satrina mah hayang buru-buru newak Neng Mala satur sama dibawa, tapi si Agus harita geus kaburu datang manten merejeng nyerang ka dirinya. Si Atang harita rada ngajauhan di tempatna Neng Mala, sedangkan si Agus deukeut pisan jeung Neng Mala. Teu asa-asa siat tak si Agus harita mulihkeun totokan anu aya dina beuheungna Neng Mala. Neng Mala harita mah geus bisa gerak deui, tapi panonna mah teu bisa beunta. Agus, si Agus wani-wani ngaganggu kana pagawean dewek sia. Dewek dina waktu ayeuna bakal modar sia. Iya, curilat si Atang harita narajang. Jurus anu digunakeun ku si Atang nyatana jurus tangan saketi biasa bae. Memang jurus tangan saketi teh andalanana. Hiuk wup. Hiuk wup 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 wup. Dua peureup si Atang harita sing blesur sing darius kana anggota badan si Agus. Si Agus harita papalicetan lantaran numun teu malicet mah pasti we. Dua leungeun si Atang teh bakal bantrok jeung dua leungeun manehanana. Tapi lila mah moal mungkin si Agus teh terus-terusan nyingkahan kana penajang si Atang. Jadi mangsa mah harita dua bantrokan terus teu bisa disingkahan deui. Hiu kedubdas. Kadenge harita sing kerdukna tulang berjeng kaambe bau hangit lantaran duadana ngagunakeun jurusna, duadana ngagunakeun tenaga lapisna. Tarik deug si Atang harita mundur terlengkah sedangkan si Agus harita mundur salengkah. Jurus tangan saketina si Atang seperti nama henteu mampu ngarubuhkeun si Agus. Naon sababna sabab si Agus oge mibanda ilmu anu luar biasa hebat. Cilung. Si Udin si Kacung jeung si Memed harita nyamperkeun ka si Atang. Si Idin oge anu tadi rubuh harita alatan ditenggel harita ku si Agus harita beges balik deui geus datang ka dinya. Batur, si Agus guys, tong diantepkeun urang pondaran buru-buru urang hurup ku 5 sok buru. Ayo serang. Iya. Cilung. Anu diman harita langsung nerajang ka si Atang ngagunakeun jurusna. Si Atang si Idin harita ngagunakeun jurus tangan saketi jeung jurus tajongan iblis. Sedangkan si Udin si Kacung jeung si Memed harita ngagunakeun jurus kolepat setan, ngagunakeun jurus cakar ucing, jeung ngagunakeun jurus kepret monyet. Si Agus dihurup ku 5an puguh we. Ripuheun nyingkahan berjeng nakisan sakabeh serangan. Hiu kileuk blos. Hiu kedubdas. Carik jeg. Si Agus harita mundur semua lengkah ka tukang. Siap. Si Memed harita ngolepat berjeng ngarengkas dua sukun si Agus. Hiu berat gede baut. Si Agus harita meubet kana taneuh. Kolepat. Si Kacung harita geus ngadeuketan kana badan si Agus teu asa sehiuk. Beureup katuna harita dek mido kana beungeut si Agus, tapi ku rentel si Agus harita ngagorentelkeun badanna. Hiuk jebrot harita keuna kana taneuh. Taneuh jiga anu hipu pisan harita menikeun ka ngalawo. Si Judin teu micen kasempatan anu hade, langsung harita ngarontok ke si Agus. Dua jalma harita teh gugulingan dina taneuh lantaran si Judin nyekek harita teh kana beuheungna si Agus.
Si Agus na waktu hari tamah teu bisa kukumaha lantaran naon di huruf kulimaan. Cakekanana si Udin merikeun kameneran pisan kana beheungna langsung dicakek make tenaga lapis sapinuhna. We. Si Agus na waktu hari tamah ukur entelan ketu kadi hayang ngelepaskeun cakekan si Judin. Hiji cara pikeun si Agus sangkan bisa ngalepaskeun cakekanana si Judin nyatana ku ngadukeun sirahna. Ragatak. Si Agus harita ngagunakeun jurusna. Tanagana harita dipusirkeun kana sirahna. Hiu kerudas. Sirah si Agus harita keuna pisan kana sirahna si Judin. Puguh we. Aduh. Kulipak. Si Judin harita ngagulipak perjang nyeklan sirahna nyeri. Korejat si Agus harita hudang di barejeng nyeklan beungan karasa nyeri. Hasil cenah cakekan si Judin. Dina waktu kerenang tung kitu cung si Idin harita loncat nanti tukang langsung nangkep ka si Agus. Dua lengan si Agus harita dicekelan atau ditangkep di tukang tia. We. Si Agus kaget tapi sok sanajan kaget gitu. Hiuk, suku si Agus harita nyejek kana sukuna si Idin. Hiuk cedak. Gorowok si Idin harita ngagorowok lantaran kacida nyerina. Hiuk, si Agus harita kencak atau kena pisan kana beungeutna si Idin. Hiuk cebrot celemet. Talik deg harita teh ngadeligdeg mundur ka tukang. Dina waktu harita ning malama pancuh nangtung we berjeng luak liek berjeng geus teu puguh manehanana mah. Naon sabab manehanana teu bisa ningali anu keur tarung panaonna harita rapat teu bisa dibentakeun. Batur. Ayeuna urang balik we. Ayo balik. Teuk si Atang harita mere komando sangkan balik. Kolepat si Atang harita ngadeukeutan kana badan ning malah siap tak. Ning malah harita ditotok deui. Saterusna moal kapragayang kolepat cireng. Si Atang harita mangku badan ning malah dibawa kabur ti tempat eta. Kabehanana si Idin, si Judin, si Kajong jeung si Mimit oge harita arinit sing curilat ninggalkeun eta patempatan. Pogoe si Agus kaceda kagetan cireng curilat. Si Agus oge sarua harita teh ngudag atawa nyusul si Atang jeung wadi baladna. Anu pangpanerina teh nyatana si Memed ngahajah harita maleurikeun sorangan lantaran apaleun yen si Agus teh bakal ngudag. Trig harita si Memed pancu nangtung ngahajah ngahalangan jajalanan si Agus. Curilat celing si Agus oge harita geus tepi kadinya. Para pamuda anjing anu sejen oge lalumpatan nyusul ke si Agus. Saukoy sajeng wadi baladna pamuda anu sejen oge geus aya di dinya. Katapel geus disadiakeun. Kita tadi mah meureun cari cingeun teh lantaran kasima atawa biasa bae sieunneun lantaran jalma-jalma sejen oge geuninganan kabuktian ditenggelan ku si Idin, si Judin, si Kacung jeung si Memed. Loba jalma anu cing jarungkel ayeuna oge can ditulungan, loba jalma anu paringsan, loba jalma oge anu paragat nyawana alatan ditenggel ku si Atang katut si Idin jeung anu sejena. Ya guys, anjeun moal bisa ngudag si Atang jeung balad nu sejen. Nama sok kurang buktikeun sia di antara urang anu bakal unggul. Gunakeun sakabeh jurus anjeun. Sok gunakeun. Sok lah. Kula mah teu naon. Urang tangtukeun we saha di antara urang anu panggagana. Sok, mayo. Ya, cerilat si mimpin harita teh narajang. Sukun harita dikupakapik ka hareup. Seperti dina perfilman we kitu, kupakapik ka hareup ti tukang di maju deui kitu jeung kitu we. Dua suku si Memed memang ngabahayakeun. Dua sukuna teh lempeng pisan harita ngarah kana beungeutna si Agus. Hiuk. Si Agus harita mundur sabarengkah ka tukang keplos. Dina waktu harita mah si Agus tengah gugulung kana hawa nafsu tapi manehanana ngareretan lolongkrang kosong sangkan bisa ngarubukeun si Memed. Dina waktu harita memang aya tempat anu kosong. Naon tempat anu kosong teh tetela geuninganan palebah sukuna. Si Agus anu pake nahan, suku hiji deuna anu pake nahan. Lantaran lamun teh mah najong hiji suku cicingan dina taneuh atau napak, hiji suku dia mah pikeun najong
berarti aya di luhur. Tadi waktu hari tamu si Agus nempel longkrong kosong nyatana suku si Memet teh hiji teu kajaga. Keblos, curilat. Si Agus harita ngolepat geus aya di tukangeun si Memet. Teu asa-asa hiuk cobet. Suku si Memet anu keur nahan harita anu keur nangtung sabelah di tajong. Kaliong kedebut. Si Memet harita mebeut kana taneuh. Dina kayaan keur mebeut kitu teu asa-asa harita jumpalik jurait. Hiuk cobet. Si Agus harita ngajumpalikeun badana sukuna keuna pisan kana dada si Memet. Hiuk cobrot. Dipindo deui. Korepak. Gorentel. Si Memet harita ngagorentelkeun badana saterus nama nangtung deui. Karasa ku si Memet dadana nyeri, hantaman 2 kali tenggelan. Leungeun jeung suku si Agus memang karasa nyeri. Kemang karasa lur. Montong sombong mutakan lur. Sok kurang maju deui, sok gunakeun sakabeh jurus anjeun lur. Ngasa-asa jeung kuring mah sok maju sok. Pondong sombong sia. Tong sombong aing can heleng can sia. Tada ieu serangan aing jurus kepret monyet. Hiya! Curilat. Si Memet harita ngarajang deui. Ayeuna mah digunakeun teh 2 leungeunna nya tenan pake ngepret pipina si Agus, tapi si Agus nakis kana leungeun si Memet. Hiu keduk das. Dina waktu harita nakis aya deui bae lolongkrang kosong dina dadana si Memet. Teu asa-asa hiu cobet ditenggel ku si Agus. Kaleong kedebut. Harita si Memet rubuh. Dina kayaan kerubuh kitu jeleng. Si kucing walia balad anu sejen harita ningkar si Memet. Teu asa-asa harita jeleng kabehanan harita ngarontok ka si Memet. Saterusna mah ditenggelan ku limaan. Hiu jebrot cedak gebrok. Sok sanajan ngagunakeun tenaga luar anu limaan nenggel teh anu dipingpin ku si Agus, tapi karasana nyeri. Curilat, si Agus harita ngadeukeutan ka si Memet. Awas heula. Urang lumpuhkeun heula. Hiuk, tak. Si Agus harita notok kana jalan darah si Memet. Si Memet dina waktu harita mah leuleus taya tangan pangawasa. Totokan anu digunakeun ku si Agus mangrupakan totokan panglumpuh, sangkan teu bisa gerak teu ka mana-mana, tapi badanna jadi lumpuh atawa jadi leuleus. Jalma kang tong asa orang babetkeun kawahangan. Urang babetkeun kawahangan atawa urang kubur koropes kumaha satuju? Gila eta mah atur-atur we, kula mah dek nyusul neng mala. Karunya ieu neng mala ieu. Maneh mah di dieu we nya. Cileng curilat, si Agus harita ninggalkeun eta patempatan. Euleuh waktosna paratos sep kom dangu. Jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.